Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Arum maksakeun ngagelenyu beungeut anu haropak pias teh ngadadak ketihan deui. Meni tekuhan teu abong kena keur geuring. Panyakit ajaib. Panyakit bucin deh ari jo dokterna mah geuning ngadadak leungit kasakit teh. Aki sidik nemorong bairu tred ka anu duaan bari pinuh ku kasugemaan. Tapi Arman mana Kang? Nyarum bari gular giler ngareretan. Kesona mah justru ti pangker di Cipacing keneh rupina mah mung biar saur we mugi ceuceut sing ngadamang sorna teh gumilar neuteup deudeuh. Upama eueuh anu sejen mah dikumahakeun bawa arum teh. Digulina we nanya. Eta Arman mah keur kasinugrahan eta jeung pibatureun panggih jeung bapa panggih batku teu disangka-sangka aya di Cipacing. Baheula mah ditanyakeun ari ayeuna gorehel we geuningnya. Puguh pangarsa naon teh pangarsana pangeran mata kelok ceuk raksa. Saha teh Bapak nanya. Nya hadana we naon teh amprok kita di ditu tah. Kumaha atuh Kang? Eta kumaha cenah eta teh tulusanana. Ma imot kaget. Ya jago kumaha isuk bagitu oge meureun ka dia rieu barudak teh. Duh. Alhamdulillah nuhun Gusti Arman aya ku bagja. Geuning bisa tepung deui jeung bapa. Ma imot carinakdak. Saha mah? Nyi Arum anu teh tadi ngadedengkeun nanya. Heuh. Mang Dira bapana Arman nyai. Walon indungna. Sanes tos maot saur bibi mah. Tacan galis. Dibejakeun kitu sote ukur akon-akon we supaya Arman teu kata tulusanna tanyakeun gitu. Aki sidik mah sajroning ngadedengeun teh ngagelenyu we imut bari udud. Hatena kabaku kabunga. Tarekahna ngadatangkeun hasil anu matak sugema. Sacara dadak-dadakan panyakit Nyi Arum teh leungit sama sakali ngan kari leuleusna we. Memang teu salah harita keneh oge Nyi Arum teh geus bisa nyanda. Paromanana hegar marah mah geus bisa imut deui. Geus siga-siga anu hudang gering. Malah make nyeleukeut sagala waktu gumilar ngadongengkeun Arman. Bito tama jeung Mbah Dira marabutkeun nyining si horeng teh geuning anu jadi lawana teh bapana sorangan. Geus karuhan Nyi Arum cager mah aki sidik pamitan rek mulang ka lemurna. Lantaran harita teh geus nyada kaburit dianterkeun ku gumilar.
ongkoh rek nepungan Sirawun geus ngarasa sono malah maksud nama rek terus manggihan si salat di guhana. Bada magrib keur ngariung di tengah imah gumilar keur ditanggap lalakonna ku Aki Sidik anu jadi jajaremah nyaritakeun sobatna anu ayeuna tinggalin di Cipacing anu kalaban teu disangka-sangka beut bisa papanggih jeung bapana anu sasat geus dianggap maot lantaran ditinggalkeun ti keur leutik pisan. Boh Aki Sidik, boh Nini Usi saragap naker ngadedengekeunana teh dalah Sirawun oge kasebutna sato make milu masamuan sagala ngarasa sono meureun dumeh kakara panggih deui. Aki Sidik mah sajroning ngadedengekeun teh make ngalimba sagala. Rusras ka jaman baheula waktu manehna keur ngora. Nya kitu pisan kaayana teh teu beda ti Bahdira. Lunta ti lemurna ninggalkeun anak anu nepi ka ayeuna taya beja-bejana acan. Ya. Asa kasinilan Aki Majalung ceuk Aki Sidik nyalitana sarinakdak. Da kitu pisan Aki oge. Teu beda ti Bahdira lalakon teh. Namelarkeun anu jadi anak. Nah hirup keneh kitu nah geus taya di kieuna. Lebeng taya beja taya iber. Ditinggalkeun ku Aki teh kira-kira umur 8 tahun. Putra ini usia Aki gumilar nanya. Lain. Si urang Cicalengka bawahan Bandung jalu. Aki sorangan asal mah di kampung Sumur. Oh pasir jengkol bawahan Cibatu daerah Garut Aki teh. Aki Sidik karenghap jero kawas anu nyesek rek ngomong teh dina Cikoro asa aya anu ngagenok. Baheula teh sanggeus Aki papisah. Jeung Aki hidup kisah hapi. Aki teh ngumbara di Cicalengka nuturkeun pamajikan. Boga anak tere awewe, anak sampeuran gitu. Hari-hari teh umurna kakada 2 tahun mah aya mun haita teh. Kira-kira 1 tahun Aki laki-labi nya diparengkeun boga anak lalaki. Kawasna mah sangeusna Aki boga anak teh kayan Aki ka anak teh jadi teu pati sabaraha. Eta we dina sakalieun budak pasea Aki teh salina sok mangmenangkeun anak sorangan. Ieu pisan jadi matak anu dijajadikeun teh. Rasa jengeuna nu jadi pamajikan nempi ka lamun budak parasea teh. Aki jeung pamajikan jadi pipilun basea gitu. Kayang manehna Aki teh ulah mangmenangkeun ka salah saurang. Pokna teh abong-abong ka anak tere. Nya ti dieu anu jadi bibit buitna Aki jadi minang papasean jeung anu jadi pamajikan teh. Carek wibilanganana geus daya halodo panyadapan. Ungapa teh guregan we pasea teh. Dak lumadak deh barudak teh taya pisan kaakuran. Babagus nama si Maman, si Mama. Tuh anak dari Aki sok ngajalanan ciheula ngaheureuyan. Ku kituna Aki jadi ngarasa tebetah cicing di mah teh kitu. Sakali mangsa mah Aki teh pasea pasarongkah jeung anu jadi pamajikan teh. Tapi lah sebenarnya mah beda parebut naon baheula teh poho deui.
tekuhan kita gitu lalakon lagi jajang. Sakali mangsa mah aki teh pasea jeung anu jadi pamajikan. Oh pasarong kalantaran si mamah ku aki teh ditonggol. Oh bohongan make nakol si Agus nyaeta anak aki. Ku susuk besi kana tarangna nepi ka getihan. Kawasna wae pandeungel aki ka anak jelek teh kalepasan. Nepi ka ngajer-jer atuh. Tungtung lama aki teh ngarasa ruas sok sieun si mamah teh paeh gitu. Loba omong belecet we aki teh kabur ka pakidulan. Nyanyog ka dieu tah ka kontrak kadon digawe. Peruk we boga pamajikan kana diusi gitu. Pindah we ka dieu nepi ka ayeuna. Aki Sidik namatkeun dongengna. Dupi Nini Usima urang dia paling tenyaki senggeus ngahulang gumilar nanya. Oh urang dia jalo Nini Usima ngan dibelah kidul gitu baraya-barayana mah rampogene cek Aki Sidik bari ngarawet ka Nini Usi. Kita lah lalakon baheula. Heueuh ni asa rusras gitu. Hongke mah menuuh merek ini deui. Aki teh rek maksakeun we milu rek maluru anu jadi anak. Heuh kaditu ka Cicalengka ninggeus sono. Nini mah di dieu heula we nya. Bisi keung mah kaditu we ka kidul. Aki Sidik nyaritana satengah minta kasaluyuan. Nyaji gue atuh kapan kuning oge tiba heula di jujurung. Perlu ka anak mah di teangan ulah kamalinaan teuing tasili ka anak. Burung palung oge ka anak ngan ka dewe. Nini usinya luyuan. Mohon laki urang salam we atunya sabiosku abdi dianteur. Mereka ini teh. Oh maksud dia ulah nyampuk tuh kabejaan supaya aki bisa sasadiaan heula. Oh pang-pang lama kudu mihapekeun di sini nih heula. Duh katukinya mung ayeuna mah bade nepangan heula pamajid. Ya puguh we atuh ki. Jadi kudu aya lolongkrang. Oh aya gitu. Jeung na dia hidup dek nepuan pamaji nya. Nepungan heula tu puguh eta mah nya. Ongkoh mun hidup daek mah pulungan heula pangartina gede jalu semohon semun ki. Lain jalma hanap-hanap pamaji teh jalu. Tah anu perlu mah ilmu semu guntingna jeung eta tah naon teh. Pamaji teh tenggelan gelap ngampar dina ulin madi anu kudu dipibogate kita jalu nganyaki ulah jaga wayah ngagunakeunana ari teu perlu-perlu teuing mah sabab eta teh matak mateni. Oh seperti ulin madi we anu kungsi diajarkeun ka hidup teh yang eta mangan sabagian wungkul. Tapi di Kimajid masa kabehna oge aya. Lantaran ulin madi nu dianalkeun anak gitu. Oge eta sorenan. Sorenan hidup pamerti aki teh omat tanya omat. Ulah gampang-gampang ngagunakeun ari teu kasedek-sedek teuing mah jalu. Moal aya bangsana eta teh. Buguh pakarang karamat kujang teh cepengan pupuh Sunda baheula mangsa kerjaya lantaran kujang masa kal dipesat cadu asup deui kana salangkana lamun teu ngorbankeun pihak lawan.
lain saukur kabenaran agi masakeun pakarang kujang kahidep teh jalu. Tapi kalawan hasil pamikiran anu sataliti-talitina hidup capan kungsi munajat di sisi basisir sancang di patilasan cilemna Prabu Siliwangi. Oge kabenaran hidupna sakitu layurna jeung si Colat. Hiji maung anu ngagegeh sancang, anu paeunteng-eunteng jeung basisir sancang jalu. Terus pakaian hidup di belang. Ari belang teh tandaning ayana hade jeung ayana goreng. Henteu langgeng oge ayana tindak tanduk hidup. Harita sasatkeun nanjeurkeun keadilan jeung bebeneran. Ngabasmi kajoliman, ngabela kaum lemah tina pangakayana si kuat angkara murka jalu. Anu matak mangka de hidup kudu tetep pageuh dina pamadagan anu amal ma'ruf nahi munkar. Lantaran tindak tanduk satakayan hidup ayeuna dina ngabasmi kajoliman nanjeurkeun keadilan jeung kebenaran teh bakal jadi eunteng pikeun anak incu urang jaga gitu. Isuk jaganing geto dina zaman Sunda sawawa bakal pada heran, pada heman, pada mika resep jeung mika geget. Aya hulu tanpa badan mangrupakeun lambang kawanen gitu. Siliwangi lugai makalangan tandang maju ngegelan zaman. Wanda anyar numpes kapalsuan jeung kajoliman. Mindah rupa salin jinis pertanda kaluhungan urang tatar kulon. Dipasieup ku kujang pusaka, kujang dua pangadekna, opat bolong, Arya Satya anu aslina acining harti bener bager pengku Satya. Tah dongeng bala we mang kieu berayanya. Keun urang tuturkeun nya. Kamanusiaan jeung keadilan geus kumaha boa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Moal ringrang ku hahalang, moal bingung ku harungan gitu. Mati hiji datang saketi itu tekad sarta pamadaganana seke seler Siliwangi dina enggoning nanjeurkeun keadilan jeung bebeneran. Ceuk Aki Sidik nutu pepelingna bari neuteup deudeuh ka Gumilar anu mendeko hareupeunana husu ngadedekeunana. Atuh lain lumayan deui dina balikna ti Aki Sidik. Gumilar beuki pageuh pamadaganana. Tekadna geus pasti yen dina ngabela keadilan jeung bebeneran mah moal mundur satunjang beas. Datang ka Bedeng Tiraksa geus leupas Isya. Nyalaring keneh malah pauhi oge aya. Kita tadi ngadaguan manehanana lantaran teu kungsi pangiheula. Isukna reubeun-reubeun keneh Gumilar geus kencring dewe indit ka Cibalieur. Maksudna mah rek nempungan pamajid. Jalanan robos berek manggihan heula si Colat di guhana Sugan Tacan Ingkah. Jorelat, cilung. Gumilar luluncatan luhureun batu. Breh ti kaanggangan oge guha si Colat. Sabot manehna ngalieuk nempokeun ka luhur keur milih jajalaneun.